aya wali Gusti anu dicoret dina kewalianan, nu nangkat wali Gusti, nu nurunkeun wali teh Gusti. Lah kasalahan setik bagus teh geus bae hampura jadikeun wali deui. Cik Gusti Allah teu bisa Abdul Qadir sebab aing memeh nyieun sasaha geus ditulis di Lauhil Mahfuzna nyana bakal kaluar ti kawalian. Aya nu ngasupkeun kawalianana memeh sasaha-saha. Aing cek Allah, aing nu ngahapus. Aing kene atuh mantak naon hapus deui. Widih cek Gusti Allah ikhlas amat sih. Teu bisa, ieu hak peto aing cek Gusti Allah. Henteu Abdul Qadir, teu bisa. Pokona deuk diasupkeun ka wali deui. Ye, atuh lagi itu jalan aing ngangkat wali dae kajen teh ku Gusti teh diangkat ge. Ku kaula deuk dihampura bae geus diasupkeun ka buku kaula. Teh. Ambo si Abdul Qadir. Cek jalan wanian aman heula ku aku bae. Aduh. Geus atuh bari bagi bae kumaha maneh bae geus asup-asupkeun leus ku maneh. Nu ku maneh deuk diasupkeun wali. Coret eta catet anu moal kumaha maneh bae aing nuturkeun maneh bae geus. Da kitu jadi pangeran mah. Lamun urang nyaritakeun tentang wali Allah, Kangjeng Nabi nyaritakeun, wahai sahabat, aya manusia anu terkenal di alam dunia, mungkin artis, mungkin seorang hartawan, mungkin seorang pejabat, nyana terkenal di dunia, tapi di langit sama sekali tidak dikenal oleh malaikat. Tapi ayah hamba Allah nu di dunia teh dikenal sama sekali. Boro-boro sasaha tatanggana ge teh yahoeun, boro-boro tatangga saimahna ge teh yahoeun kana kaistimewaan dirina, tetapi horenganan di langit masyhur luar biasa. Seluruh langit, langit kahiji, kadua, katilu, kaopat, kalima, katujuh, tenar ngaran pulan adalah hamba Allah waliun min auliyain. Pilih ketenaran dunia apa pilih ketenaran akhirat, terserah ente. Nah setelah jadi wali timbul karomah. Iyalah anu urang mau sok resep jasa nyaritakeun karomah. Masya Allah karim. Lamun manusia geus tenar di langit disebut hamba langit. Kajen ditutupan kuku bahagia tetap baik, karomah bakal muncul baik. Nyana mah embung Allah mere baik. Ya Allah ya Rabbi. Salah satu karomah Tuhan Abdul Qadir anu indah jasa anu indah, ketika ayah hiji wali Allah ngalakukeun kasalahan, setelah ngalakukeun kasalahan dicoret dina martabat kawalianana, geus lain jadi wali. Seluruh wali saat eta aya 360 wali ngadoa ka Gusti Allah supaya dihampura kasalahanana, tetap teh dihampura, tetap teh dihampura. 360 wali bebeja ka Tuhan Abdul Qadir. Syekh Abdul Qadir langsung ngadoa ka Gusti Allah, ya Allah ya Rabbi, aya wali Gusti anu dicoret dina kewalianan, nu nangkat wali Gusti, nu nurunkeun wali teh Gusti. Lah kasalahan setik bagus teh geus bae hampura jadikeun wali deui. Cik Gusti Allah teu bisa Abdul Qadir sebab aing memeh nyieun sasaha geus ditulis di Lauhil Mahfuzna nyana bakal kaluar ti kawalian. Aya nu ngasupkeun kawalianana memeh sasaha-saha. Aing cek Allah, aing nu ngahapus. Aing kene atuh mantak naon hapus deui. Widih cek Gusti Allah ikhlas amat sih. Teu bisa, ieu hak peto aing cek Gusti Allah. Henteu Abdul Qadir, teu bisa. Pokona deuk diasupkeun ka wali deui. Ye, atuh lagi itu jalan aing ngangkat wali dae kajen teh ku Gusti teh diangkat ge. Ku kaula deuk dihampura bae geus diasupkeun ka buku kaula. Teh. Ambo si Abdul Qadir. Cek jalan wanian aman heula ku aku bae. Aduh. Geus atuh bari bagi bae kumaha maneh bae geus asup-asupkeun leus ku maneh. Nu ku maneh deuk diasupkeun wali. Coret eta catet anu moal kumaha maneh bae aing nuturkeun maneh bae geus. Da kitu jadi pangeran mah. Ya Allah ya Rabbi. Sahanunya Kapolres diangkat jadi wali. Wali kota. Iyalah keistimewaan karomah Tuhan Abdul Qadir, Masya Allah. Urang lamun nyaritakeun karomah Tuhan Abdul Qadir datang ke maghrib mal salat ge geunaheun. Resep biasa tiis perasaan. Tiis. Nu tadi dicaritakeun ku kitu mudi catatan. Begitu dibere buku eta makan dina Tafriqul Khatir, lamun dina Bahjatul Asrar lain kitu dongengna.
begitu mudah hajat ke Gusti Allah dibere buku tah Abdul Qadir dibere buku ku aing jang nyatetan murid mana datang ke masrik buku lagi panjang kutaan Abdul Qadir dicatetan murid-murid anu beat anu sok zikir anu sok halqah terus dicatat anu sok mamaca dicatat anu sok nyebut-nyebut ada Abdul Qadir baca kowe deh dicatat kabeh anu ngaliwat doang yang ngaliwat gadenge Tuan Abdul Qadir Al-Jailani catat baik Tuan Abdul Qadir cak Gusti Allah hai ulama yang catat baik atuh kaya kos kitu mah neraka kosong teu bisa catat baik lain catat baik Tuan Abdul Qadir malaikat demo malaikat percis kos 22012 tadi ke Jakarta hei ulah kitu Abdul Qadir hargai Allah nu bogana jadi lamun anu jelema taat dicatat bagus tapi nu jelema maksiat mah dicatat atuh kira-kira atuh kayak malaikat Malik sepi di neraka paling Ahok ber hari tanu atuh lamun teu boga hidayah lain deui masalahna ye ulah kitu teh cak Abdul Qadir sia ulah ilu campur urusan sia malaikat urusan Allah sama pangeran urusan aing diangkat jadi wali atau aing mungpeng jadi wali ku aing dicatatan kabeh cicing sia malaikat amboh cak malaikat cicing aing urus jeung Allah bebeda deh laporan Abdul Qadir ulah kabeh teh ngatu aing nu teu salat ulah dicatat cicing Gusti ya Allah cak Gusti Allah aing apa neta mah bodoh cak Gusti Allah atuh Gusti nyieun bodona pan Gusti nyieun pinter ka kaula cukup nyieun pinter kula ka Allah ka Gusti atuh kula bakal nyapaatan murid-murid kaula atuh kitu bae amat sih ya Allah geus sumpah sia bae atuh Abdul Qadir catetan gue wah murid-murid nu beat catat anu takwa catat anu korupsi ge dicatet kabeh catat Kapolres aya dirinya Dandim aya dirinya ngan ditungtung aya kabeh catatan murid aya begitu Gus araya kabeh dilaporkeun deui Gusti ieu can anggeus catatan pan ku murid-murid kula ke tahun berikutnya bakal dicatatan deui di buku ieu je kita mah kabeh ngaranna makanan kabeh mah engke tahun 2015 aya deui ahli thariqah catatan deui tahun 2017 tahun terus dicatatan bae geus sabodo sia atuh Abdul Qadir kos kitu mah dicatatan bae terus saha nu nyatetna kula cek Abdul Qadir sebab kula mah teu paeh saha jelema anu macakeun ngaran kula iraha bae ketika dibacakeun kula hadir teu kumaha atuh asal nyebut Abdul Qadir Al-Jailani kula hadir sedangkan di mana kula hadir kula menang prioritas di Gusti Allah Subhanahu wa taala masyaallah kari nu matak eueuh hiji hadiah puji kosong tidak hadiah ka Tuan Abdul Qadir di mana bae Syria Yaman Arab Indonesia wabeh dibuat asal tas Abu Bakar Umar Utsman Ali Syekh Abdul Qadir Al-Jailani kudu make Al-Jailani mun Syekh Abdul Qadir dong Abdul Qadir mana pondok acak-acakan ieu mah ieu kudu make Al-Jailani tah hiji deui Gusti Allah janji kula ka Gusti aya naon deui atuh maneh dicatet janggeus anu brengsek ku maneh pan dicatet bae eta Gusti hiji deui kula mah naon kula moal waka asup ka sorga dek cicing dihareupeun lawang jahanam ajur naon dek neuleuan catetan murid kula beusi aya nu dikanarakalkeun malaikat Malik diancam ku sia Masya Allah aduh Abdul Qadir agas kumaha maneh bae atuh lah dibere kewenangan neraka kumaha maneh Abdul Qadir nah kitu jadi pangeranna iyalah rahmatan lil alamin urang lamun ngadenge kitu eueuh pinarakaeun kabeh ge nu mantak pejabat korupsi makin korupsi asal Abdul Qadiran bae teu ditarima ku Abdul Qadir ge nah iyalah indah jasa urang nyadaikeun karomah terakhir padahal loba keneh ngan aya guru urang zuriatna wah mun nyaritakeun karomah Tuan Abdul Qadir masyaallah ulah Tuan Abdul Qadir lah wali-wali nu aya diulang Syekh Mansuruddin encan kula dicaritakeun kula boga manakibna geus puguh Syekh Nawawi geus puguh Syekh Maulana Hasanuddin geus puluh wali-wali sanga ya Allah ieu mah Tuan Syekh Abdul Qadir terakhir Gusti eueuh deui pangkat anu dibikeun ka abdi teh kutubul aulia seluruh wali aya di handapeun dampal suku abdi saha nu leuwih luhur
kitu kene Abu Yazid al-Bistami ketika nyana merasakan eueuh deui pangkat anu disandang ku nyana pangluhurna sebab bisa apak-apakan ke alam malakut, hayang nyaba ke alam malaikat bisa, hayang nyaba ke langit kadua katilu bisa. Ya Allah ya Rabbi wali Allah eueuh deui nu pangluhurna. Tetapi aya ketukan hati, hei Abdul Qadir, hei Abu Yazid, ingat coba singkapkeun deui tabir di jero hati, singkapkeun trek. Masya Allah, hari itu saha cahayana nembus 7 lapis langit surga neraka, nembus 7 lapis bumi kahandap. Gusti aya eta saha? Sujud maneh cak Allah, heh Abdul Qadir, sujud maneh kadinya, heh Abu Yazid al-Bistami ngaharep bari tewasa. Masya Allah, ternyata di hareupeun cahaya ieu mah awak aing teh horeng kotor kene, ternyata kapangkatan teh horeng jadi hijab, ternyata derajat teh horenganan jadi hijab. Ya Allah ya Rabbi, cahaya tersebut ngangkatkeun suku, ternyata aya kokotor lebu anu ragrag tina dampal suku. Diusap ku Tuan Syekh Abdul Qadir, diusap ku Imam Abu Yazid al-Bistami dina saahna, dikabeungeutnakeun. Ya Allah ya Rabbi, ternyata horenganan cahaya eta adalah cahaya Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nihayatul aulia bidayatul anbiya, puncak derajat kewalian Nabi mah kakarak oleng Nabi. Ieu urang geus jadi luhur jasa, urang manusia luhur jadi pangkat wali dibandingkan jeung Nabi. Nabi mah kakarak oleng luhur jasa, hese jasa sama derajat kuat Nabi teu bisa dikasam tamah. Kakarak Tuan Syekh Abdul Qadir datang ke Madinah, bari maca babacaana moal dibaca kukula babacaana lantaran panjang, dirinya langsung sujud tawasul, sujud tawasul, sujud tawasul. Ya Allah, moal balik kula malamun can kapanggih, muka kuburan blah keluar Kangjeng Rasul bari sasalaman meluk, hadza waladi ya Abdul Qadir, turun deui ka jero horenganan seluhur-luhurna pangkat kewalian dibandingkan jeung Nabi. Nanaonan nihayatul aulia bidayatul anbiya, puncak kewalian kakarak kamimitian pangkat kanabian pohara jasa Nabi. Sayyidina Umar istimewa jasa ketika di Mesir Bengawan Nil caian kering kota, orang Mesir kabeh lapor ka raja teu bisa kukumaha, gubernur maksudnya teu bisa kukumaha. Aya ge di Madinah Umar bin Khattab, coba laporan ka ditu, laporan ke Sayyidina Umar, Mesir pailit boro-boro nanaon tatangkalan geus teu jaradi Bengawan Nil caya. Masya Allah, cek Sayyidina Umar gancang cerita bener we nyeun suratnya, suratna kukula dibacakeun lamun namun ditulis panjang ngan moal, sebab surat ieu lamun dibacakeun bisa jadi pelet moal mah bahaya. Haji Mamin geus nempo bae, wah surat naon nih, aya I love you-an masalahnya. Kepada yang terhormat Bengawan Nil yang ada di Mesir, saya adalah Umar bin Khattab, kekasih Rasulullah, kekasih Allah. Allah menghargai aku dan Rasul Allah menghargai aku. Kalau engkau wahai Bengawan Nil tetap kering, awas, aku laporkan kepada Muhammad dan aku laporkan kepada Allah. Hati-hati Bengawan Nil, mohon hari ini juga ketika surat ini sampai kepadamu, segera engkau harus ada air. Wassalam Umar bin Khattab. Nyuratan geus lain ka jahe deui, nyuratan geus lain ka awewe deui, nyuratan geus lain ka atasan deui, nyuratan geus lain pada makhluk manusia, tapi ka Bengawan Nil disuratan. Segera bikeun ku ari ka ditu. Cara mikeun aku mah angsongkeun ka dinya hese-hese amat cuma tinggal mikeun we komo nyieun. Nuhun atuh guguran we ka Mesir. Langsung kuru utusanana ka jaga. Coba Umar hebat henteu jakeun deui. Aing mah kakarak
ngadeng menyakali di suratan lamun iya bener-bener Umar haju terjadi ayat caian aing endek sujud di hadapan Umar aing jadi muridnya anak kajen gue kumage mual keluar tinya anak aing ngetek nutur ke jana baik awas ya surat tah nil ya surat di Umar tah ha eta kakarek semenit langsung terus 2 menit 3 menit cai ngagedean jijak heuyeul Masya Allah cai ngagedean pohoan orang geus aya di cangkengnya anak je atuh aing karendem ya mah gegeraan bae ka ditu kumaha cek dina Umar Tuhan kula mah geus moal nyaritakeun Tuhan leuwih nyaho kumaha Tuhan leuwih nyaho aya naon tuh ka dieu kula hayang jadi murid kula yang jadi murid hayang cara Tuhan namun sia hayang cara aing moal bisa eta mah pamere Allah mun kieu mah sia hayang jadi murid hayang ka Allah adapun dibere jeung henteu teh mah urusan Allah geus mah serahkeun ka aing sabab salah bae sok hayang hebat cara aing bloon sia tuh sahabat ke di bloon atau ke Haji Mamin bloon sia mah Habib Rozak mah ablaul bloon ya ieu mah di dia bloon kabeh maksudna ibadah teh hayang hebat hayang wusul ilallah nu ngawusulkeun Allah cerita ke rumah Tuan Syekh cerita Abu Yazid Al-Bistami cerita Syekh Siri Sikti cerita Syekh Ma'rufil Qurhi cerita waliul auli wali Allah nu aya di urang tertarik sebab ruh urang keur damai keur tentrem nu jelas mudah-mudahan kumpulna urang di dieu dijadikan umat Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dicatat sebagai murid Tuan Syekh Abdul Qadir Al-Jailani qaddasallahu sirrahul aziz sehingga di akhirat diaku ku Kangjeng Nabi dihijikeun jeung murid Tuan Syekh Abdul Qadir Al-Jailani. Terakhir kedatangan Syekh Afifuddin ka dieu mere kenang-kenangan wallahu alam nyana mimpi atau kerteg hate kiswah makom makbarah Tuan Syekh Abdul Qadir kunyana dicokot geus lila ieu mah puluhan tahun tiba-tiba dibikeun ka kula teu meunang aya nu nyekel sebab di dinya teu baroga wudu teu meunang ieu mah sakadar nempo bae ku nempona ge sarua jeung nempo Tuan Syekh Abdul Qadir Al-Jailani sok beberkeun deui ialah kiswah kenang-kenangan bagian atas makbarah Sultan Aulia Syekh Abdul Qadir Al-Jailani tiba-tiba wallahu alam nah Allahu Akbar Allahu Akbar Allahu Akbar cukup ningali bae kiswah lamun nyaritakeun tentang kiswah ieu teh hartina kolambu makam lamun geus dibere ieu lain cerita urang boga secuil kemudian ditenden ieu keur carita karomah ditenden di pausahaan masyaallah tuh kos kitu deui bae pan caritana ditenden di pondok pesantren bakalna aya kelainan ditenden di tempat-tempat anu sangar bakal aya kelainan wallahu alam teu kudu dicaritakeun ku Syekh Hafifuddin ieu mah sekedar kenang-kenang mungkin Indonesia keur kritis kembang kempis mudah-mudahan dengan ayana ieu urang bersatu kabehan ulah aya huru-hara damai tentrem sehingga naon diharapkeun ku urang negara Indonesia negara anu damai negara anu indah negara anu benar-benar demokrasi hiji demokrasi terpimpin anu mayoritas Islam hargailah Islam dengan ayana ieu mudah-mudahan terkabul doa urang al-islamu ya'lu wa la yu'la alaih mudah-mudahan Islam tetap jaya mudah-mudahan bangsa Indonesia tetap jaya mudah-mudahan negara Indonesia tetap jaya dihargai di mata dunia sakitulah ala kadar
anu dicaritakeun ku simkuring insyaallah ke urang nyaritakeun tentang karomah Tuan Syekh Abdul Qadir di kesempatan lain oge karomah wali-wali Allah nu lain di kesempatan lain ke urang kupingkeun salah satu zuriat dari Tuan Syekh Abdul Qadir Syekh Hafizuddin anu mudah-mudahan kehadiran anjeunna mawa rahmat ka urang kabehan. Hapunten tina samudaya kalupatan sareng kakiranganana wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.